Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dina ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedar icarios simkuring nganhunkeun kantos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kasehatan sareng dilancarkeun dina milari rezekina. Amin. Masih nyarioskeun muja ka siluman bagegu bagian ka-5-nya dikarya Mang Nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ieu carios mangga urang kawitan. Onah harita keneh oge asup ka dapur rek ngahaneutkeun sangu sakalian rek nyambel goang saenggeus sangu haneut jeung sambal siap mah gancang dijagrakeun wae di hareupeun ajat salakina. Nyaan laparna teh ajat daharna meni 2 kali mindo padahal henteu jeung deungeuna nu ngeunah. Beres dahar ajat ngoloyong kaburuan gek diuk dina bangku handapeun tanggal jambu batu. Nya geus kitu mah nyeungeut udud daun kawung tuluy nyuruput cai kopi panas keneh. Saenggeus nempo nu jadi salaki salse mah onah nyamperkeun ka ajat pok nanya, "Kang, cing atuh dongengkeun nya kumaha lalakonna Kang muja ka siluman bagong teh hasil teu Kang?" "Kudu hasil Kang, ngarah kuring henteu dihina wae ku batur Kang." Saacan ajat nanyakeun nu jadi indungna sabab asa teu katempo ngagoler di tengah imah. Ari maneh teh onah capek keneh sabenerna teh akang teh geunah udud jeung ngopi deui. Ai ka mana si emak onah geuning asa teu katingali ti tadi teh. Kumaha onah cager si emak teh cager? "Duh sing sabar Kang Ajat, saditinggalkeun ku akang teu pupuguh jol aya bagong Kang asup ka jero imah tuluy nyuruduk jeung ngagadil ka si emak nu keur ngarelempreh teh di tengah imah. Puguh wae atuh beuteung si emak meuni amburadul harita teh nya we si emak teu kiateun nahan tatu antukna mah teras ngantunkeun wae Kang." "Nah, ari maneh onah minta tulung ka batur, minta tulung ka tetangga atuh. Disenangkan tulungan si emak. Duh, mak, dede teuing mak. Hampura kuring mah nya. Kuring teu bisa nulungan emak teh. Aduh, hampura mak nya kuring." Ceuk ajat tuluy nyegruk ceurik. Nempo salaki ceurik mah onah gancang baberah saenggeus ajat katempo rada tenang mah pok nyarita deui. "Aeh Kang, bororaah rek minta tulung atuh ka tetangga nu puguh abi ge geumpeur jeung soak wae nu aya mah. Sabab anu ngagugulung si emak bagong teh terus ngiles wae deui teuing ka mana deui. Saenggeus kumpul deui pangacian abi langsung we harita teh bebeja katua RT ngeunaan musibah anu tumiba ka si emak. Nya harita keneh oge pan RT jeung sakumna masyarakat
ngarasanan kasih emak nepi ka dikurebkeunana tate Kang. Malah katua RT mah nanyakeun kamana cenah ari akang teh kamana. Nya we ku abdi dibejakeun akang teh keur nyaba wae ka kota Kang. Ngadenge dongeng na inah gitu meni lengarak wae ajat kapiuhan puguh wae onah meni soak nempo salakina ka piuhan. Lang sirah onah oge ngadadak karasa lieur bru namru pipilueun kapiuhan bada asaran ajat sadar kana kapiuhan nana sasambat kanu jadi indungna terus-terusan menta hapura. Ma, kuring atau pura ma, kuring. Berenang, pangna ma, mau teh, anak tantumpa, di pako puja ko kuring. Kasih lupan pakong ma, hapura ma, suka teh wakil atau kajadianana, aduh, ma hapura kuring ma. Cek ajat meni eurih-euriheun bray dina pikiran ajat kagambar deui basa manehna dipenta syarat keur muja ka siluman bagong ku Aki Kuncen nya ajat teu bisa mere syarat. Aki Kuncen unggut-unggutan harita antuk nama tuluy nyarita deui nawaran ka ajat. Sujang hampura aki teh nya tabogana naon ieu ari nyuguhan mah hayang ieu teh nya wayahna wae pangalakeun lauknya di balong keur deungeunna dahar ujangnya wayahna kaditu. Sawios Aki, tong repot wae, tong repot. Henteu ngarerepot Sujang, henteu. Ajat harita keneh ancrub ka balong nya di balong teh ukur aya 2 lauk emas anu linghas hiji jeung nu lindek. Ajat newak nu lindek wae sanggeus beunang mah lauk wae gancang dibikeun ka Aki Kuncen harita keneh lauk terus diasakan ku sinini pamajikan Aki Kuncen. Ajad meningalimed basa disuguhan dahar jeung lauk emas meunang ngala manehna. Inget kadinya mah ajad jadi sadar tangtuna oge lauk emas eta nu lindek simbol meureun nyaeta lauk emas simbol indungna kudu jadi tumbal pikeun syarat muja ka siluman bagong. Oh, aing teh aya-aya wae. Kumaha ringas kieu ya? Nasi sudah jadi bubur ya mah. Ampura mah, ampura kuring. Ampura teka haja mah, teka haja. Hate su ajat cerik jeung ngajerit deui ngarasa dosa nu pohara geus ngawadalkeun indung sorangan koak ajat ngagoak deui. Bareng jeung kitu onah sadar onah meuni reuwas nempo salakina ngagoak. Kang ajat kunaon atuh kunaon meuni gogoakan kitu geuningan. Kunaon akang kunaon beuteut teu puguh atuh bari jeung nampilingan wae ka abdi teh kunaon atuh Kang. Ieu teh gara-gara maneh onah. Gara-gara maneh sia. Nitah ka aing muja ka siluman bagong. Jadi si emak maot sia. Gara-gara sia ieu teh. Dasar sia
kitu nate bari ngagampleng deui pipi onah meni beureum. Ngahulang ngadenge jawaban salakina kitu teh. Har, naha make nyalakeun abdi atuh. Apanan akang sorangan lain nu hayang beunghar. Akang geus bosen cenah hirup sangsara. Akang hayang hirup seneng lain. Abdi mah ngan mere saran wungkul Kang. Mere saran. Nya, ari kitu teh mah heuh, aing ge ngarti onah. Sungkan teh budak kasiluman bangkong teh moal beta wadah. Emang heuh bener. Geus bosan hirup sangsara teh bosan sebenarnya mah onah. Tapi teu kieu teuing kudu ngawadalkeun hidung mah noh. Aing pusing. Cek Ajat tungtung namah. Onah oge ngababerah. Ajat mere kanikmatan birahi jadilat wae poho. Ajat poho kana dosana. Ajat jeung onah saterusna mah ngambah kana kanikmatan nu pohara dina samak sahelai di tengah imah. Isuk nama onah nanya deui kanu jadi salaki. Kang, sok atuh Kang, gera dongengkeun lalakon akang muja teh kumaha Kang? Kasiluman bagong teh hasil apa henteu? Cek onah bari naplok dina tonggong Ajat. Geus kitu mah barabat wae Ajat teh nyaritakeun lalakonna kieu kieu cenah lalakon Ajat teh. Barabat wae nyaritakeun kanu sabenerna. Nah, jadi kitu onah, geuningan. Bener ayeuna mah akang teh geus hasil muja kasiluman bangkong teh onah. Beuti beunghar yo, ayeuna mah beunghar sungan. Nya Kang, mudah-mudahan wae nya. Urang teh ulah dipoyok wae ku batur Kang. Heuleut 3 bulan teh harita. Ajat kahirupana mejat pisan. Sawah kebon balog jeung taneuh puluhan hektar di eta lembur. Sabagian geus gede geus milik manehna. Sedengkeun imah gerdong nu ngajajar di eta lembur tetela lolobana mah milik Ajat. Sanajan geuning katelah beunghar tapi paditna mah kacida cek paribasa tong boro ka batur ka tetangga nu deukeut oge teu daek pisan nulungan mun keur butuh pitulung sanajan maranehna ngahaja minta tulung ka Ajat katempona meh hare-hare. Ajat lamun diparengkeun indit-inditan teu weleh di mobil-mobilan kituna teh deui onah sarua. Indit-inditan oge teu weleh di mobilan jeung dikawal ku para badega. Urang lembur eta mah kabeh oge eueuh nu arapaleun, eueuh nu teu arapaleun yen kabeungharan Ajat teh salila ieu teh tina hasil munjung. Beunghar nya geus beunghar. Ajat jeung onah kaayaanana persis siga menak. Naon wae rupa kahayangna. Teu weleh kudu diladenan ku para pagawena. Tapi padit pisan geuning sakalieun nulungan mere nginjem duit ka batur mah kudu dibungaan sagala rupa. Cek cohagna mah Ajat jeung onah teh ayeuna mah geus jadi juragan di lembur.
kacaturkeun kahirupan onyon harita jauh tanah ka langit jeung kahirupan ajat onyon ayeuna mah hirupna teh basajan tapi purah tulung tinulung kanu butuh nalang kanu susah. Onyon harita geus jadi guru silat di paguron bogana Mang Tisna remen pisan tutulungna onyon katalah jalma bager jeung berehan deui nya Neng Anis harita geus jadi pamajikana tetela pasipatana lobah deui satu tas 8 robah 180 derajat nya nu tadina teu nyaho kana tatakrama jeung sombong kiwari mah jadi panutan balarea kumaha wae onyon salakina. Biium jeung Mang Oleh puguh wae meuni nganangna nganengne pisan ka Neng Anis anu dipikanyaah pisan ku onyon harita estuning dicaram pisan barang gawe sebab kakandungana bagi gede wae Neng Anis kakandungana geus nincak 5 bulan nya Neng Anis nurut kanu jadi salaki sabab geus karasa nyaahna jeung tanggung jawabna. Juragan Ajum bapana sambung Neng Anis geus lila teu katempo di lembur sedengkeun Ari Tarmin akil jeung Tohamah salila ieu teh milu mantuan onyon ngalatih silat nya sanajan kitu teh Ari niatna mah hayang wae ngawasa emas batangan cenah nu dikubur di tengah imah Japra nu masih keneh jadi udagan malah apanan salila ieu keur diakalan kumaha carana wae sangkan emas batangan teh bisa milik. Kocapkeun dina hiji poe onyon ngahaja rek datang ka imah ajat sobatna nya ajat meuni bungaheun pisan kadatangan ku onyon nya saterusna mah tuluy wae ngobrol ngidul sagala dicaritakeun. Kumaha Jat geuning didinya ayeuna mah geus pinanggih euy jeung kabagjaan geus jadi juragan cenah bener henteu? Anya nyon onyon kebenaran ya usaha kuring salila ieu teh dina kamajuan pisan geus boga sawah kebon mobil loba motor pabalatak ayeuna mah arek moal motor mobil mun erek karimenta wae yeuh ka pamajikan. Nya kana naon usaha teh Jat jadi hayang nurutan euy sugan wae kuring teh jadi juragan onyon. Loba pisan euy usaha kuring mah loba di antarana jual beli tanah deui sawah jeung rea-rea deui mata kuntungkeun deui bisi erek mah hayu wae jeung dewek hayu wae atuh. Tapi kabangharan didinya teh bener-bener tina hasil usaha pan lain tina munjung ieu teh. Ajat ngadenge kitu teh mending ngabarakatak seuri sadajan kitu teh bisa disumputkeun beungeut ajat harita ngadadak asak ngadenge omongan onyon harita. Bedeuel teh kurang ngajar si onyon suronyon buaya manehna teh apaleun kitu aing tulus munjung ambu cilaka kayak kieu mah cilaka kudu diberesan wae si onyon teh kitu sangkan usiah aing tetap muni
Kawan nu arapaleun, awas ya onyon suronyon. Diwadalkeun ku aing sia, diwadalkeun. Cek Ajat terus mikir ayeuna kumaha carana sangkan bisa ngawadalkeun onyon sobatna ka siluman Bagong. Nya telila onyon tuluy amitan wae ka Ajat. Sangkan gancang. Ajat gancang ngeupelan duit ka onyon. Nya onyon teh kekepehan tapi Ajat maksa ngabebaskeun wae duit kana saku onyon. Onyon teu bisa kukumaha deui. Sia benang ayeuna mah benang sia onyon suronyon. Mata koge sia. Untuk sok pipiluan kana urusan batur. Kumaha dewek wae atuh. Rek muja rek henteu ge euy. Nu penting mah dewek yeuh. Geus beunghar ayeuna mah. Geus beunghar sagala aya. Sagala nyampak. Naon deui hirup teh tuh euy. Naon deui yeuh. Geunah pisan hirup kieu teh doh. Modar sia onyon modar. Penting maneh bakal aya nu ngajemput euy. Pasti sia aya nu ngajemput. Utusan raja siluman Bagong. Maneh ku aing geus diwadalkeun onyon. Geus diwadalkeun sia, diwadalkeun tuman atuh. Pepeluan wae kana urusan aing sia teh. Tuman rasakeun sia onyon rasakeun. Saenggeus kitu mah onyon terus gegerowan ka onah. Onah nu keur jongjon lalajo tipi bet ngorejat basa digerowan ku salakina. Aya naon atuh Kang Ajat? Aya naon ih? Mending ngaganggu kieu. Mending ngaganggu keur lalajo tipi teh duh karesep nyai tuh main tipi teh duh. Ari maneh onah. Tepo wae kana tipi wae jahat setrum sa teh. Oke penting urang kudu neangan bangsa. Kurangan bangsa ka kota. Meh hasilna mecekil. Tapi ayeuna mah akang hayang dipencetan heula duh. Carangkeul kieu yeuh. Carangkeul. Asa pararegel kieu awak teh. Geus lila tara dipencetan atuh. Pencetan wae heula nya. Lain lalajo we tipi pamajikan teh yeuh. Dasar pamajikan lain maneh teh. Nya atuh sok ka dieu urang pencetan Kang. Motong di dieu atuh. Di kamar wae pencetanana. Meh tumanina. Hayu. Ah, embung di kamar mah sok langsung wae ditindihan atuh Kang. Hari itu gara boro, tenan naon atuh. Langsung ditindihan oge, panapangeudah lain. Ayo. Moal jasa ayeuna tuh Kang. Ya kunaon onah, burukeun atuh. Waktosna seep Kang. Aduh, nuhun nya. Waktosna kabujeng seep aya wae nya aya mah duh. Insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina seri ka genepnya mohon mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.